Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'allimin wal muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Ahlul kiram, pematullah pembuka acara muslim hormat, wabil khusus bangsa Bapak Ketua Risma kali reng-rengan pengurus anak muslim lebih hormat, para pemuda, para pemudi, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana waslana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun haja kajian Wasiatul Mustafa bagian Faslun fit taubati atas hanapeunana ya Ali idza lam yakun al alimu eta ya wartosan istri kapendak tacan atas mangga pemuda di atas pemuda kapi ngaos enggal urang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hey Ali, idza lam yakun di mana teu kabuktian saha al alimu jalmi anu alim berilmu taqiyan eta anu takwa dolat tah poek naon mau idotuhu mau idoh atanapi pitutuna itu alim ala qulubin nasi kana pirang-pirang hate manusia kama yadillu sapertikeun ngiuhan naon al-qatru
kecelakaan hujan ala baidin nu'ami ka anak pirang-pirang manuk nu'amah wasofa sareng manuk sofa. Jadi maksudna mah manuk nyuhan dina kecelakaan cai hujan gitu maksud namanya. Ras ya Ali, hei Ali, idza madho di mana-mana ngaliwat alal mu'minina kajalmi mukmin naon arbauna sobahan 40 subuh walam yujalis bari henteu diuk itu si mukmin al ulamaa nyarangan pirang-pirang ulama kosa tahtilas naon qalbuhu hatena itu mukmin. Hasbi kamana hasbi wajasaro sareng wani itu si mukmin alal kabairi kana migawe dosa badag. Kitab Nabi kitabna ayat kana teh li annal ilma lantaran saestuna ilmu hayatul qalbi eta kahirupanana hate ngahirupkeun hate. Hiji deui ya Ali, hei Ali, innallaha sayaqosna Gusti Allah la yastahyi entah henteu isinin Allah min azabi goniyin tina nyiksa jalmi anu beunghar sarikin anu tukang maling beunghar tukang maling wa alimin jeung kajalmi anu berilmu pasikin anu pasek. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda miwah para pemudi sadayana, alhamdulillah urang dipaoskeun yuswa ku Allah dugi di kana wengi Rebo pangosan rutin tiap pada isa di tempat. Alhamdulillah urang tiasa maksakeun hadir. Mudah-mudahan dipapaeun istiqomah ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian min husaniyah salajengna wasiat Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali. Ya Ali, hei Ali,
Idza lam yakun di mana-mana teu kabuktian saha al alimu jalmi anu berilmu. Saha jalmi anu berilmu teh disebutna naon jalmi berilmu? Guru ya, terus teh guru berilmu kan, tukang ngawurukannya. Idza lam yakun al di mana teu kabuktian al alimu jalmi anu berilmu takian etan teh takwa. Ongko berilmu tapi teu sieun ku siksa Allah. Ongko berilmu tapi anjeunna gabrah teu tiasa ngajaga dina sagala tingkah pola ucap lakuna. Ketakwa teh sieun ku siksa Allah kaituna kumaha? Maka dalat mau'idatuhu poek tausiahna, poek mau'idahna, poek cariosanana, bahasana dibahasakeun dina kita mah dolat tapi maknana teas. Teas itu naon? Moal terap. Terus teh jadi jalmi nu berilmu tapi teu ngarasa sieun ku Allah. Teas mau idohna teh moal terap. Kadang jadi istih jadi guguyon. Terus teh upan ari guru mah digugu ditiru ucap langkah dina paripola goreng saeutik dibadag-badageun pannya tapi kahadeanana mah dipoho-pohokeun kana kadang gitu kan nya tah nya nu mawi kade urang sing tiasa ngajagi ulah dugika jadi cemoahan orang lain bisi engke goreng akhirnya. Makana lamun aya guru, lamun aya jalmi berilmu tapi teu ngarasa sieun ku Allah. Bahkan anjeunna ngarasa damang we ku tingkah polana. Makana bakal teas mau'idohna, bakal hese narima masyarakat kana eta mau'idohna. Ieu saeuh Kangjeng Rasul. Bahasana poek berarti moal caang. Ari poek mah hese atuh lempang oge bakal loba labuhna leres teh poek mah. Naon sababna? Sababna teu takwa teu sieun ku siksa Allah. Salajengna kumaha kaituna? Dolas mau'idatuhu ala qulubin nas. Telas poek mau'idahna teh kana hate manusia. Jadi intina mah bisa anjeun nganafsirkeun lah nya, bisa nganafsirkeun lah. Bisa nganafsirkeun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kacida gede dosana jalma ngomong tapi teu ngalaksanakeun kana omonganana. Tah eta ripuhna nu jadi mubalik teh, tah eta naon hesena nu jadi mubalik teh diancam ku ayat eta. Dan Nabi mah teu acan wantun ngajak lamun teu dipidamel heula ku mantenna. Hayu urang ngaos, Nabi pangpayuna hadir dina mimbar breyok eta jam naon para sahabat halaladir tuh. Nabi mah teu acan wantun ngajak lamun teu acan dipedamel ku anjeunana. Ngaos anjeunna mah pangpayuna sahabat ari sineun kan. Ari sineun sahabat teu saha. Ku Kangjeng margi kapayunan ku Kangjeng. Tadi di teu wantun Kangjeng ngajak lamun teu acan dipidamel ku anjeunna nyalira. Janten intina
di mana-mana aya jalmi anu berilmu tapi teu ngarasasieun ku Allah, maka mau idohna maka obrolanna bakal teuas hese neraka santrina, hese neraka masyarakatna. Kartosnya taskeun kama yadillu qatru ala baidin nu'am wasofa, sapertos ngiuhanana anak manuk dina kecelakaan cai hujan. Kira-kira garing mah nyamoa hayo ngiuhan dina naon dina kecelakaan cai hujan, sanajan kecelakaan da 1000 kecelakaan jadi loba, setetes demi setetesnya loba. Tahlil ibarat itu manuk ngiuhan dina iuh-iuh anu aya kecelakaan eta hujan, tapi eta kecelakaan hujan teh tengah halangan keuna kana eta manuk. Lil ibarat gitulah. Jadi moal garing basuh ayonya tuh kitu tah. Ieu makna dina kinayahnya, aya makna sorehah, aya makna kinayah. Ari makna sorehah mah jelas, kinayah mah sindir sampir gitu nya. Lah kinayah eta kinayah aya bahasa majaj, asurkeun seneuna kaharti teh da panas atuh kudu diasurkeun seneuna mah maksudna naonna suluna tah kitu eta teh bahasa majaj dina kitabna, kana kitab naon khusus bagian kitu nya. Terus kembali kana bahasan. Jadi simpul nama ieu wasiat Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali, lamun aya jalma berilmu tapi teu takwa, maka eta mau idohna teh teuas kana hate manusia moal terap. Lil ibarat anak manuk ngiuhan dina kecelakaan cai hujan. Teraskeun hadis wasiat kad salajengna teras. Ya Ali, hei Ali, iza madho alal mu'minina, di mana-mana ngaliwat ka jalma mukmin arba'atu sobahan 40 subuh, 40 subuh. Walam yujalis al ulama, etanu 40 subuh tetap pernah diuk jeung ulama, teu pernah ngaji. 40 subuh teu pernah ngaji-ngaji acan, maka kosa qalbuhu, maka teuas hatena. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan sing dijauhkeun urang sadayana, amin. Jadi ngalewat subuh teh ulah tepi ka urang teu pernah ruang riung jeung ulama. Urang osok ruang riung berjamaah pan eta tuluy diupnya lah. Ngaos selama 40 poe, makana aya sebat di Madinah manaon arba'in. Ari arba'in teh 40 waktu berjamaah berturut-turut sabaraha dinten? 40 waktu sabaraha dinten? 8 dinten. Mangawe 8 kali 5 40. Jalmi berturut-turut berjamaah selama 8 dinten 40 waktu, tah bakal hampang jamaah. Karena ibadah muangal, karena parentah muangaros berat. Makana arba'in mah dilaksanakeun biasanana nu ibadah haji. Nu umroh mah moal tiasa, margi nu umroh mah sakedap. Di Madinahna mung 3 dinten. Ari anu hajian mah 8 atanapi 8 dinten teh di Madinah teh tiasa diangge naon arba'in. Anu nyana kesempatan mah waduh berangkat ejing
nya anu mapah tebihnya anu ti hotel teh tebih atanapi ti jam 8 nguru ka itu teh jam 10 duha terus teu uih kadang kenaon bade maghrib betos maghrib awal di mana tuang kadang-kadang tara mikir kendar hayang nguru arba'ina tah ieu mah lamun aya 40 poe urang teu pernah ruang riung jeung jalma-jalma nu berilmu dina selama 40 poe teh taradek aji kosa qalbuhu teu sate lamun tos teu sate bakal hese nampi mauidhah lamun tos hese nampi mauidhah bakal gampang wani anjeunna migawe doraka tina naon tina teas hate naudzubillah summa naudzubillah ieu saur Kangjeng Rasul udah masa minggu sabaraha kali ngaji malam Senin malam Rebo malam Jumaahnya ruang riung tah moal teas teuing hate teh tapi lamun teu pernah ruang riung jeung ahli ilmu aduh lebar hidup tanpa ilmu bakal cilaka leres teh cilaka lebar teu apal mana kade teu apal mana kudu da Allah mah teu nitah Allah mah teu ningali hiji jalmi ku sabab kasep geulis ku sabab beunghar miskin ku sabab pejabat rakyat teu ditingali ku Allah mah nu ditingali mah inna akramakum indallahi atqakum hanyalah ketakwaan ditingali ku Allah. Nah, ai santri mah awal waktu ngajina tos subuh sorogan jam 8 balagannya tuh tos lohor kuliah sulam taufik kuliah tos asar tasripan tos asar naon deui sorok wah keras ngaji aya santri al muslimun dah ulah bebas teuing ayeuna di bumi teu ngaosnya di ditu mah ngaos wae ngaraos deui nya kersa masuk ngaraos deui bade jurumiah mangga geus asak jurumiah nya tos taramatnya asak jurumiah can peuyeum nya jurumiah sorok sorok tos tamat oh atau jurumiah atau sorok alfiah teu acan sok jadi angge kesempatan anu tadina di pasantren ngaos di bumi kesel paling kana naon HP nya nya usahakeun ngaraos deui wageurnya ngaraos deui ulah henteu lebarnya jadi saur Kangjeng kumaha bakal teas naonna hatena lamun tos teas hate bakal wani migawe doraka ate salat ya asa teh dosa padahal dosa wani na tina naon tararuan riung jeung jalmi anu berilmu nimbulkeun jadi teas hate lamun geus teas hate bakal wani migawe doraka bahkan sampai migawe dosa badak ieu saur Kangjeng Rasul loba nu kabentar ieu nya loba nu keun aku keterangan ieu nya sim kuring mah macakeun hungkul nya masakeun hungkul sim kuring menjadi aya waktu teh ulah ngaliwat sapoe-sapoeuting teh ukur ngaliwat teh teu pernah dieusian ku ilmu saminggu teu pernah ngariung sabulan teu pernah ngariung urang teh erek kitu wae hirup teh da bakal maot ari maot bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah rek naon ke urang ngajawabna lamun urang hirup di dunia kitu bae naudzubillah terus teh sok tafakur kadinya lain ulah usaha sok ngan terkadang lamun geus boga kegiatan anu rutin tah wani ninggalkeun ngaji ninggalkeun
berjamaah. Oh mudah gaji atuh badag tinggalkeun anu wah masya Allah powernya adek-adek nitip aranjeun di mana gedung kegiatan tuh tinggal pakatu mah isuk dawe uwih asarnya mudah gak capek mending kene sare waya kieu teh atuh nya teh injing tepi ka asar di pabrik capek tapi dah butuh ku amal butuh ku ilmu maksakeun Bahendra geningan ka pasar Mang Epul nyablon capeknya Mang Epul capek da moal naon wae ayo wae tapi urang sisikeun waktu ngaji geus ngaji tuluykeun kegiatan tah eta berkah insyaallah. Terkadang aya jalma dijulung ku kabingung diriung ku kabingung harta tata banda loba tapi kabingung teu eureun nah disiksa ku inget disiksa ku pemikiranana ngalamun disiksa eta mah ku Allah ku pemikiran nah aing teh bet kieu wae teh kieu wae tah naudzubillah summa naudzubillah nya teraskeun li'annal ilma hayatul qalbi. Nah itu kata mutiara sesungguhnya ilmu itu adalah menghidupkan hati berarti hati tanpa ilmu mati hati berilmu hidup leres teh itu kata-kata mutiara li'annal ilma hayatul qalbi sesungguhnya ilmu itu adalah penghidupan hati. Kalau hati hidup, kalau hati berilmu hidup. Kalau hati tidak berilmu maut. Hayatul fata aya deui sawasadina ali imah. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah hanyalah dengan takwa dan ilmu. Dohnya saur Sayyidina Ali hayatul fata wallahi make sumpah tah. Hayatul fata hidupnya seorang pemuda wallahi demi Allah bil ilmi wattuqa hanyalah dengan ilmu dan takwa. Berarti lamun pemuda kasep pemuda gelis teu berilmu hadapan Allah mah eueuhnya tuh. Terus ya Ali hei Ali innallaha sayatosna Gusti Allah la yastahyi teu izin Allah moal era Allah ai min adabi goniyin tina nyiksa jalmi anu beunghar sarikin tukang maling aya nu beunghar tukang maling aya loba lawan bahasa Jakarta mah pejabat kolong merat kalakuanna koruptor ta eta moal isinin Allah nyiksa jalma beunghar tukang korupsi komo meureunna nu miskin nya cacat nu beunghar ge moal isinin Allah komo nu miskin disiksa bari eta nu beunghar teh kalakuanna sok maling jeung Allah moal isinin nyiksa alimin fasikin jalmi anu berilmu tapi kalakuanna fasik naudzubillah moal era ku Allah disiksa tah bahayanya makanya ke di akhirat teh aya manuk teh sae indah dugi ka pamatuk-pamatukna perak suara emas di akhirat eta manuk wah gaya ngan hanyakal eta manuk teh barang daharna naon bangke barang daharna bangke eta teh tamsilanana waktu hirupna jalma tukang maling jalma pejabat kolong merat kalakuanana tumpak mersi make dasingan hanyakal korupsi engke di akhirat teh bakal sapertikeun manuk anu alus dahareunana bangke naudzubillah
Jadi Allah moal isinin kajalmi anu beunghar anu tukang maling disiksa ku Allah komo anu miskin. Kadua Allah moal isinin kajalmi anu berilmu pasek komo lamun teu berilmu. Wah repot, cacak nu berilmu ge ku Allah bakal disiksa, lamun pasek mah nya komo lamun anu teu berilmu. Makana pemuda pemudi diusahakan kita bertambah usia harus bertambah ilmu. Rugi lamun teu nambahan ilmu teh nya sing ngalasa lebar, urang lamun teu nambahan ilmu. Tah ilmu wasiat bi Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali. Nu kahiji naon wasiatna teh? Nu kahiji di mana-mana nu berilmu teu takwa maka tausiahna bakal teas karena hati manusia mual terap leres sapertikeun manuk ngiuhan dina kecelakaan cai hujan. Wasiatah eta Kangjeng Rasul ka Sayyidina. Nu kaduana di mana-mana ngaliwat 40 poe tapi urang teu pernah ruang riung dina selama 40 poe jeung para ulama jeung jalmi-jalmi anu berilmu, maka reaksina hiji bakal tewas hate, kaduana bakal wani migawe dora kana udzubillah. Numawi sisikeun nya waktu malam Rebo maksakeun kacape mah cape saena oge nya. Ngan ieu lobana nu geus kararawin ieu nu can kawin kamarana ieu. Ada reueuh nya nu can kawin. Nus kawin teh butuh kene ku ilmu jadi ngaraji deui itu Pak RT. Alhamdulillah Palurah teu ayanya aya wagelan, oh aya panggilan Pak RW teh damangnya kan urang mah damang alhamdulillah. Jadi simpul nama sing ngaraos lebarnya urang lamun teu nambahan ilmu, teu nambahan ilmu sing ngaraos lebar. Oke ka para pemuda punten upami dina wengi Rebo teh usahakeun aijal bisi capeun ayo we gogorowokan aijal seung adindin duaan we etanya sok ganti MC gentosan nya tah kitu nya gentosan supados naon raos tah rasananya leres teh nya cekap sakitnya terus setengah salapan tadi jam 8 kurang saparapat sajam kirang saparapat cekap lila teuing mah bisa runuheun nya geus tunuh hayo we can jam 8 teh ngaji we aya tunuh mah repotnya terus cekap sakitnya cirian tah bagian naon hifdzul lisan tah fi hifdzul lisan ayatah dina Rebo kahiji nya. Para pemuda para pemudi sadayana cekap mudah-mudahan ieu keterangan aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kanggo para pemuda-pemudi sadayana laresna tina agama upami aya lepat tina kabodohan simkuring anu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Hapunten kana kakiranganana wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.